ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba li sunnati falaysa minni alayya. Sabada manjatkeun puji sinareng syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala, teu hilap shalawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam yani habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in wa tabauna, wabil khusus keluarga besar keluarga di dieu Bapak Durrahman sakeluarga, oge atuh keluarga besar panganten istri nu insyaallah di perjalanan menuju lokasi. Mudah-mudahan oge urang sami hadir, oge dua insan hamba Allah anu parantos di istrenan, anu parantos di akad nikahan, anu alhamdulillah dina dinten Kemis anu parantos kalangkung. Mudah-mudahan salamina cing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, oge kenging syafaatun majaga di poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sallu alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini meeting naur China. Nakarasan anjeun nama tukang ngejo dulu. Mata tos disiapkeun subuh keneh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng sumping ka para tamu anu ti Tasik sadayana, kitu deui tatangi sadayana di wargi-wargi sadayana, sadayana. Pribados teh saleresna mah sanesinen bakeurnya ieu teh. Nanging ieu pun incu hoyong dikauran soalna teh Cepiadi sareng dian. Mudah-mudahan dina ngulah rumah tanggana. Nya jantunkeun rumah tangga anu sakinah mawadah sareng warahmah. Cik. Bismillah ngawitan hidung nyebut asma maha suci. Kuawi. Allah kuasa maha suci. Pakalungan tadinya mah turun tadi. Mau bisa mulung atur gitu mah. Ketukang kan badannya koresnya. Sudah mati hati Mubah panjang pemanasan hidup cerita piradi walang ayu rumah tangga silih asa silih asih. Ya sepupang jurung laku kaujang sareng kanyai rek nepuh lalakon anyar si hartina larabi alah bisa geringan ya. Hirup rukun rumah tangga masih pajak lahir batin lah dua lah ya. Kedua barunya ketukang tadi Haji kita Haji karep ke Haji iya Pak Haji Haji tak karep dua mana hiji dua ya hur tadi tepel sok tah tadinya iya sok tadinya kaneng ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Awur duitna diawur-awur duitna geus eueuh beak diawurkeunna oge